kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut, disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur, di luhur hidung mega. Di dinyalah Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah ka tangerangkeun, cek Allah ka balarajakeun. Ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan, di lembur anu hujan di urang mancan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah, di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana, diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan helan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan, lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkan babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobaan. Per tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusuna kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, kamana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa man yarzuqu zalikan nabat, saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha? Malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkan hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi dek turunkan cek Gusti Allah, turunkan di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedek ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Benang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis teh heula di istana. Emang lainang malaikat. Jagaan ku urang istana. Teu ceuli anjing datang ke kajagaan. Ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyaun diwakilan ku Gusti Allah, wakil tuh jelema nu nyieun dosa na nyaun nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jauh lag-lag ku sia cenah ku sia naon karangarana hujan tuh itu saya manya sia teh nyaho itu saya tuh Jokowi
Aduh, iya tuh. Ye, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan. Yusuna kulla qatatin wa aina taqong. Ngajagaan tetesan-tetesan nundek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi. Wa aina taqau di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah. Wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang. Ketika hujan ieu hujan rahmat, ketika hujan ieu hujan siksa. Geus aya catatanana di Gusti Allah melalui malaikat. Urang tapakuran geura gitu. Aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede. Engke eueuh deui jam 2 rat gede deui. Ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede. Eueuh masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya. Kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ke subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 ge henteu kunaon banjiran. Haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang ye eta hujan Masya Allah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dieu tsunami kok teu daekeun cai ka dinya je atuh malaikat itu kan itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan Masya Allah tah kuari mah urang nyaho guys nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ye hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang nu baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh di dinya hujan dek diturunkeun malaikat geus siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamelan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeule ku urang cai tapi galenganana kadeule herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe hai awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugan teh enak belut mana eta tewak belut nya nama ka dieu mana belut eta ngagantung kan jaheuh
lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula masyaallah karim eta ku bunga-bungahan cai hujan teh rahmat datang ka teu make calahan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan mindungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditu kacipet loba jasa budak kalimat nyawan ka kacipet di deuleu urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk urang teh nyawan ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang ngadukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah ngeunah jasa baheula mah eueuh sugan nyeri beuteung teh tiis-tiis gadahal kos kitu eueuh masalah jasa ieu rahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip di alan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10:30 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet geus cecenet geus cente geus bangsa segala rupa ya Allah wahara ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya nek dijadikeun rahmat jararadi waduh pare gori jararadi henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng